digoda ku iblis ku setan tiap detik. Ari ka pangajian saminggu sakali Pak itu. Ngadaungkeun pangaosan, hadir ka pangaosan, kadang sabulan sakali, kadang tarang ngaji sataun sakali gitu. Kumaha urang ngagoda ngalawan setan mata pantes lamun urang hirup jiga setan. Da setan terus pidato wae ka urang. Urang teu apal, teu pernah sungking ka pangaosan, teu pernah ngalaksanakeun ibadah, teu pernah sungking ka jalmi sasarangan jeung jalmi-jalmi saleh. Bade kumaha tenangna hate, urang bisa ngawarahkeun nafsu. Samen tawis nafsu mah ngajakna kana lali. Hilap ka Gusti Allah. Goblok. Maka jalmi anu goblok itu, anu lali itu kadah enggal-enggal di emutan. Ya dah kutikir ka Gusti Allah. Fadhkurullah. Ya man waqundan wa ala junubi. Pek anjeun dikir ka Gusti Allah. Namtu emut ka Allah. Pungud salik emut ka Allah. Wa ala junubihi. Nalika ngagoler urang emut ka Gusti Allah. Urang keretati rek angkat-angkatan bismillahirrahmanirrahim. Eta emut ka Gusti Allah. Kerep salik kerep taruang emut ka Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Badal rason bobo emut ka Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa amut. Sabina aktivitas urang teh no emut teh teras ka Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim teh nembongkeun urang teh ulah pokok ka Gusti Allah kana asmana Allah. Zikrullah bahwa urang teh hirup teh diatur ku Gusti Allah. Teu aya hirup anu teu diatur ku Gusti Allah. Pujeng-pujeng urang hirupna. Rizki nu bisa kasihkeun ku Allah ka urang. Muragna tatangkaran, daun tina tatangkara eta teh meunang ngatur Allah eta teh. Komo deui urang. Jadi mun teh mah ayeuna urang aya hiji panak jeung rencangan cek urang kabenerannya panggih ayeuna mah geus lila puluhan tahun teu panggih alumnian meunang penak lain kabeneran eta teh tos diatur urang penak jeung wajib urang. Kapumpul urang anu rencangan SD umpamana urang jadi karirna sukses sebat urang teh teu sukses kitu umpama kitu nya dipernakeun ku Gusti Allah teh kabeneran aya mah panggih lain kabeneran ku Allah teh dipernakeun karena urang simpati ka baturan urang tah eta buatan urang teh model kitu hirupna teh namana teh simpati ka baturanna ieu mah kumpul nembong emas kumpul nembong turunan kumpul eta sok aya kitu nya tiap kumpul rek kumpulan alumni, rek kumpulan keluarga, jika kumpulan apa naon, kumpulan silaturahmi lebaran.